Bismillahirrahmanirrahim. Anak Adam anjeun di dunya ngumbara, umur anjeun di dunya teh moal lila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan, saban poe saban peuting dicontangan. Anak Adam anjeun paeh teh nyurangan, cul anak cul salaki cul babarangan. Anak Adam paeh eueuh nu dibawa, ngan asiwung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran, saban poe saban peuting gegeroan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah, digarotong dina pasaran nu geunah. Aduh bapa, aduh ibu abdi keung, rupku padung rapku lemah abdi sieun. Anak Adam dikubur teh leuwih poek, nu nyaangan dikubur teh maca Quran. Anak Adam paeh anjeun ditakonan, malaikat Munkar Nakir nu nakonan. Anak Adam mun teu bisa ngawalonan, ka malaikat nu dua nu nakonan. Anak Adam tangtu keuna eta gendir, panenggelna malaikat Munkar Nakir. Anak Adam lamun amal urang alus, eta tangtu dikubur teh leuwih mulus. Anak Adam singgar tol maca Quran, pidamareun dikubur teh maca Quran. Anak Adam kaluar ti alam barzah, waktuna teh dina sabada kiamah. Nyaeta dina tiupan nu kadua, nu dingaranan paniup bastea. Anak Adam urang sanggeus dihirupan, tuluy digiring kana tempat lanrotan. Pirang-pirang alet anu rupa-rupa, sakumaha waktuna hirup di dunya. Anak Adam aya anu rupa bagong, waktu hirup di dunya na teh badagong. Anak Adam waktu anjeun keur ditimbang, mun berat ka kenca tangtu kana jungkrang. Kitu deui lamun berat ka katuhu, eta meunang kabungahan anu tangtu. Dulur-dulur abdi sakieu wasiah, pamugi ieuna doman janten hikmah. Anak Adam ari maot eta lawang,
sakabehna jalma-jalma pada nyorak.